Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deh sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina ieu kesempatan ibu baris ngadugikeun ngeunaan rarangken tengah ar, al, in sareng Aya contoh kalimah. Barudak kelas genep nuju bakti sosial ka panti asuhan. Aya kecap barudak. Asalna tina kecap budak. Barudak hartina leuwih ti hiji atawa loba. Ya. Jadi barudak teh hartina loba budak. Aya contoh nu sanesna kecap leuleus ditambah al jadi laleuleus. Kitu deui kecap ateul ditambah ar jadi arateul. Hartina di dieu loba nu leuleus jeung loba nu ateul. Teraskeun kana rarangken tengah in. Mudah-mudahan hidup pinanggih jeung kabagjaan. Aya kecap pinanggih. Asalna tina kecap panggih. Nu kadua, Prabu Yudhistira kawentar Raja Sinatria. Kecap Sinatria asalna tina kecap satria. Nah, dia ya pinanggih. Asalna tina kecap panggih ditambah in jadi pinanggih. Artinya aya dina kaayaan ya. Kitu deui rarangken tengah nu katilu rarangken tengah ya. Duwegan lumeho matak seger. Budak katingalina kumasep kitu. Aya kecap lumeho jeung kumasep. Ingat gambar nu kumaha sih lumeho teh? Ya. Kecap lumeho asalna tina kecap leho ditambah rarangken tengah jadi lumeho. Kitu deui kecap kumasep. Asalna tina kecap kasep ditambah rarangken tengah jadi kumasep. Hartina lumeho teh siga ari kumasep niru-niru. Sakitu anu kapihatur mugi hidup biasa milarian kecap anu sanesna sarta ngalarapkeun kana kalimah. Ya. Jadi engke pelarian kedah biasa diajar bahasa Sunda ya. Sakitu wae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.